Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarti nu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa mendarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana kasigojin katut si godeg anu mana harita nuju diudag-udag ku jurig hulu teh samalah harita teh Ahmad masih keneh tacan sare lantaran ngadangu jalma anu gogorobokan. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Tolong! Ayeuna saha eta teh ngadon gogorowokan tengah peuting? Ceuk Ahmad. Tuluy atuh jung nangtung terus keluar ti jero kamar. Koloyong ka tengah imah bari jeung ngadedengekeun kaayaan di luar. Alah nya cigana mah jalma nu minta tulung. Boa-boa peuting ieu aya deui anu kagarongan kaya kieu mah. Kitu ceuk pamikirna. Bari kojengkang ka dapur gap kana bedog teu lila geus balik deui. Kolotrak muka panto sarta juru turun ti imah. Jang Ahmad ngajanteng di buruan sikepna waspada tur iatna. Panonna raratreret nitenan kasabudeureun imah bari jeung nungguan naon-naon anu bakal kajadian. Nya bareng jeung kitu guru tak aya dua urang jalma anu daratang. Sorana pasna kadengeng haregak parang nempo di palebah dinya aya anu keur nangtung. Reg atuh anu lalumpatan teh eureun terus nyidikeun bari jeung calangap. Kitu deui jang Ahmad harita mencerong kaduduaan samalah bari taki-taki dikeun nyang hareupan sagala kajadian anu teu dipiharep. Saha eta? Bangsat atawa lain? Ceuk Ahmad nanya kanuduaan. Ari si Gojin jeung si Godeg ngadengi aya sora anu nanya teh beuki reuwas. Ari si Gojin jeung si Godeg ngadengi aya sora anu nanya teh beuki reuwas. Lantaran sok sieun lain jelema jadi kal hajar empe bae bari renghap ranjug teu waka bisa ngomong. Nempo kitu Ahmad beuki panasaran. Ret ka si Godeg terus ret deui ka si Gojin tapi teu bisa sidi kana rupana anu katempo ngan ukur balegedegna. Da puguh poe kaayaan di dinya teh ukur remeng-remeng aya oge lantera tapi pareum beak minyakna. Nya kulantaran anu duaan can ngajawab Ahmad geuwat tumanya bari waspada. Hatena ngarasa heran sarta loba kacurigaan. Saha maraneh teh? Jeung keur naon wayah kieu gogorbokan? Buah-buah bangsatnya. Lantaran ditanya kalah jempes ya. Nah maraneh pargo teu bisa ngomong. Atawa ceulis sulaing teh tarorek. Ahmad muncereng bari ngagilirkeun bedog. Nempo kitu si Godeg jeung si Gojin silih reret. Duanana ngarasa atoh sabab geus jelas anu aya di hareupeunna teh geus pasti jelema. Dari jurig mah moal mamawa bedog da moal butuheun ku pakarang.
Lain kuring mah lain bangsat. Tapi ronda. Cek si Godek ngawalon. Tapi rada gugup. Panon nyidikeun ka Ahmad hayang awas kana rupana. Da puguh loba kasieun jadi bisi salah tetempoan. Ah, jadi maraneh teh rondanya? Susu mohon, kuring duaan ronda. Eleuh ronda, saha ngaran maraneh? Ahmad tumanya deui da puguh can ngarasa yakin, ari sabab can bisa nempo rupana kalawan jelas. Sok inggis kabelejog ku jalma anu jahat. Kuring mah Mamat anak Bairoh. Tah anu eta si Udin anak Bicah. Si Godek ngawalon kana caritaan Ahmad anu keur mencrong ka maranehna. Oh, jadi maraneh teh Mamat jeung Udin. Nah kunaon make lulumpatan wayah kiwari? Jeung deui kunaon make gogorbokan? Aduh, puguh oge caritana mah panjang. Tapi ari anjeun saha? Si Godek malik tumanya beri jeung melong ka Ahmad. Kuring mah Ahmad anak Bah Sanip. Oh, jadi anjeun eta teh Ahmad. Nya ieu mah kuring piraku teu percaya. Terus ari maraneh kunaraon wayah kiwari ngadon lulumpatan bari gogorwokan. Ngariwangkeun batur. Cenah lain keur ngaronda maraneh teh. Ceuk Ahmad bari rutret kanu duaan samalah beuki ngarasa heran. Aduh, Mad panjang caritana mah. Kuring duaan tadi teh keur ngeder ngaronda opatan ngurilingan lembur. Tapi panggih jeung si Jurig Hulu. Ya terus we ngudag-udag. Tah kitu lalakuna teh bisi hayang nyaho mah. Si Gojin ngajelaskeun kayaan maranehna anu keur diudag-udag ku Jurig Hulu. Ah, ku tanteh kitu nya. Nah bener eta teh? Nya bener. Jeung deui keur naon kuring ngabohong. Kasugri kaum dangu. Keur sakedapan mah Ahmad kalah ngahuleng sabab teu pati percaya kana caritaan si Gojin anu bieu ditepikeun. Bareng jeung kitu, ujug-ujug hiuk angin ngagelebug sorana Syah Handarwan. Kalakai garing rabeng maruragan ari tatangkalan pating pelenoy kawas anu rek runtuh. Cungungung sora anjing babaung mata keung silih tempas jeung sora manuk jurig anu teu paruguh di sarada. Ahmad kaget terus luak liuk nitenan kasabudereun tempat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, nah aya naon ieu teh pupuguh bari beut ngadadak gede angin kawas kieu. Ahmad rarat reret ka sisi kagigir. Kaayaan di buruan imahna jadi ngadadak gandeng ku sora-sora anu mata keung. Si Gojin jeung si Godek ngadenge kitu teh duanana meuni parias awakna ngagibri kawas anu keur muriang. Da puguh geus apa lamun aya tanda-tanda anu sarupa kitu, geus pasti moal lila deui si Jurig Hulu bakal datang. Samalah keur kitu teh cikiki kadengi aya awewe anu seuri, sorana ngirung mata kukurayeun jeung matak muringkak bulu punduk. Jurig datang di kadio. Kitu ceuk si Gojin bari ngaleper. Kitu deui si Godek manehna oge teu jauh beda. Ari Ahmad ngarenjak ngadenge kitu teh. Rei bulu pundukna muriding asa ngajeuwid. Naon anu datang teh Udin? Jang Ahmad nanya ka si Gojin anu keur ngadeg-deg. Ari si Godek mah geus teu bisa ngomong manehna ukur jempe bae bari calangap. Jurig Hulu Ahmad, manehna datang ka dieu? Hah? Jurig Hulu? Ceuk Ahmad bari molohok. Sabot keur kitu. Kalayang di luhur aya hiji makhluk anu keur hiber ka kalayangan jiga manuk. Bukna ngararewig hideung, matana bolotot semuhurung, letah panjang lel saret beheung. Untu ranggeteng sarta sihungna sareukeut mata kinggiapeun. Ret anu tiluan teh nempo ka luhur. Jurig, ulah. Jeleng si Godek jeung si Gojin bareng laluncatan ampir bae nubruk ka Ahmad anu keur ngajanteng nangtung. Duanana lalumpatan muruka imah Ahmad. Blus asup ka tepas kebat ka tengah imah. Sora dampal sukuna brag-brig-brug mata gandeng samalah palupuh kadenge pating rareket.
Sanggeus aya di jero imah, brek duanana dariuk terus pating kudupruk da puguh bakat ku cape jeung sieun. Ari Ahmad nempo kitu teh sakedapan kalah cicing we, bari nempokeun jurig hulu anu keur kakalayangan. Seot si jurig hulu nyirorot ka handap terus ngalayang ngadeuketan ka Ahmad terus ngurilingan. Heok ka ampe bau bangke, hiliwir bau hanyir getih meni angin-anginan matak mural jeung matak sebel anu ngambe. Cirihil si jurig hulu seuri, bibirna anu jebeu teh nyerenge, sihungna nu sareukeut nyanggereng ka Ahmad. Ari matana buburilakan bangun anu hayang ngarekeb. Hah, jurig. Nempo kitu Ahmad awakna ngeleper. Jeleng mundur ka tukang balicet berengbeng lumpat. Kalacat unggah ka tepas, brug pantona ditutupkeun bari terus ditulakan. Kang Ahmad, ulah lompat, Kang. Ceuk si jurig hulu ngageroan. Ari Ahmad anu geus aya di jero imah ngadenge kitu teh kacida pisan reuas jeung kaget. Samalah ceuk pamikirna, naha jurig hulu teh make jeung apal kana ngaranna kawas anu geus wau. Astagfirullahaladzim, nah jurig hulu teh make ngageroan ka aing. Ceuk Ahmad ngagerendeng bari nangtung tukangeun panto. Sabot keur kitu hiuk angin ngagelebug dibarengan ku sorak anjing anu babaung meni malawung, mata keung jeung matak sieun anu ngadenge. Dina kaayaan kitu, Bah Sanip jeung Ambu Suminah anu tadi geus sarare di kamar harita nyararing, da puguh reuas ngadenge di jero imah aya sora anu brag-brig-breg dina palupu. Nya terus duanana carengkat kaluar ti jero kamar sarta gok ka tengah imah. Breh katempo di dinya aya dua urang jalma anu keur pating kudupruk nyaruuh kana palupu. Awakna ngagalibrig bari juuh ku kesang. Bah Sanip jeung si Ambu molohok ngarasa kaget, tapi untung sabot kitu jang Ahmad nyampeurkeun. Jang, ari eta saha? Tanya Bah Sanip bari ngareret ka Ahmad da puguh heran. Ari Ahmad ditanya teh teu wakanembalan, tapi kalah terus ngusap beungeut bari renghap ranjung, sabab hatena ngarasa can pati teteg lantaran cikeneh nempo makhluk anu matak sieun. Ujang aya naon meni renghap ranjung? Ambu Suminah nanya bari neuteup ka anakna anu katara rada pias. Aya itu Ambu. Jang Ahmad ngawalon tapi rada teu pararugu sarta teu mata kaharti. Aya naon di luar teh mat nah meni bangun anu gugup hidup teh. Ceuk Bah Sanip bari melong ka anakna. Aya anu kakalayangan Abah. Ih meni matak sieun. Ahmad ngawalon bari ngabiri gidig da puguh sieun. Bulu punduk pating puriding asa pating sariak paranas tiris kana sakujur awak. Ai nah meni asa teu pararugu hidup teh. Cing sok caritakeun aya naon di luar teh. Jeung deui naon anu kakalayangan teh. Nya Ujang cing sok atuh caritakeun aya naon. Indungna milu tumanya lantaran sarua ngarasa heran. Aya jurig hulu Abah Ambu. Laras di luar aya jurig hulu. Ceuk Ahmad bari nunjuk keluar. Ngadenge kitu Bah Sanip jeung Ambu Suminah duanana ngaharuleng mikiran caritaan Ahmad. Sabot keur pating haruleng di luar kadenge kawas aya sora jalma anu leumpang. Lengkah sukuna pating gelepruk atra kalawan jelas kadenge ku sararea. Samalah kawas anu ngahaja ngurilingan imah. Aya sahanya di luar teh. Nah beut asa aya anu leumpang. Nya aya anu leumpang Abah. Anu tiluan silih reret. Ari si Gojin jeung si Godeg jongjon bae naronggeng da puguh tita tadi keneh geus soak. Samalah jiga namah lamun ayeuna aya jurig anu datang kadinya, tangtu geus moal bisa lumpat sabab sukuna geus karasa leuleus. Awakna lungse eueuh tanaga samalah pikiranna oge geus teu pati eling. Jadingan ukur bisa nyeremplong bae bari ngadedengekeun kayaan di luar.
Jang, cing tempo kaditu nasaha anu lempang teh. Ah abdi mah alim ah. Margi sok sieun si juri hulu anu tadi. Dina kahayaan kitu, hing kadeng aya sora awewe anu ceurik datang nati hareupeun imah. Sorana tarik mulas melis estuning matak pikarujaeun. Abah, ambu Kang Ahmad. Ceuk sora anu ceuri kadenge sasambat kanu tiluan. Ngadenge kitu rei atuh bulu punduk Bah Sanip jeung si Ambu Muriding. Jajantung ratug awak ngeleper. Kayan dina peuting harita estuning mata keung. Abah, aya sora anu ceurik geuning. Jeung aya anu ngageruhan ka urang. Ceuk si Ambu ngaharewos ka Bah Sanip, berigep nyeklan kana leungeun. Nya Ambu, tapi keun bae antep ulah ditembalan. Abah, ambu tolong. Tolong. Sora anu ceuri kadenge deui. Hiuk angin ngagelebug cungungung anjing babaung. Paralak kana kenteng beut kawas aya anu ngawuran. Ditumbu ku sora anu kakaut kana bilik. Nya puguh sakur anu araya mah kabeh oge ngarenjag. Abah aya nu cacakar kana bilik. Cing atuh singkakeun ka ditu. Sok kadinya singlar sabisa-bisa ulah diantep bae. Bisi asup ka jero imah. Da jigana mah lain jelema apan ceuk si Ujang oge di luar aya jurig hulu. Ceuk si Ambu bari ngeleper. Ari Ahmad ngadeuketan ka indungna da puguh sieun. Nya Abah, sok enggal singlar atuh. Terasna indit teu kiat abdi mah. Sieun mah. Alim pendak deui sareng manehna abdi mah. Ceuk Ahmad nitah si singlar ka bapana anu keur molohok melong kana bilik. Nyakeun atuh ku Abah urang singlar. Saha bae anu aya di luar. Lamun jelema geura sebutkeun ngaran sarta ti mana asal. Tapi lamun lelembut mangka hade ulah lantung lain waktu ulah nyemah lain wayah. Ulah wani ngaganggu ka papada makhluk pangeran. Da urang mah geus lain-lainna beda alam, beda kahayang, beda kahirupan. Sok kaditu lamun dedemit geura indit, lamun setan geura nyingkah tong deukeut-deukeut ka dieu. Lantaran di dieu mah lain tempat pikeun anjeun. Beral geura miang ka tempat asal ka sabrang ka Palembang. Pokona kajauh we lah. Nya urang napsi-napsi we hirup mah. Ceuk Bah Sanip si singlar kanu aya di luar. Sapada hari tajeb sora anu ceurik jempe. Malah sora anu kakaut kana bilik oge eureun. Teu lila antarana. Hiu kadenge sora angin ngagelebug. Hing anu ceurik teh kadenge deui sorana mulas melis matak pikarunyaeun. Bangun anu keur nandangan katunggaraan. Tapi ayeuna mah sorana laun pating saleor ka bawah angin. Kawas anu indit ngajauhan. Beuki lila teu kadenge akhirna mah jep kaayaan teh jadi simpe. Sora anjing babaung geus repe, kitu deui sora manuk jurig, beuki lila beuki laun akhirna jep jempe teu kadenge deui. Kasugri kaum dangu. Saenggeus aya kana sawatara waktu, kaayaan balik deui ka Wasasari. Sarta di luar eueuh sora anu matak pikasieun
Ahmad narik napas panjang hatena ngarasa lugina. Ari Bahsani pret kasih godeg jeung kasih gojin anu keur naronggeng. Jang, nah saha eta teh? Tanya Bahsani peri nunjuk kanuduaan. Da puguh can nyaho saha-sahana. Nya Ujang, nah saha eta teh meuni nyaremplong kitu. Kade bisi hitut. Heug imah urang malutik bakal mulek atuh matak bau kamana-mana. Jeung deui keur naon araya di dieu. Si Ambu milu nimbrung kana caritan si Abah. Da sarua si Ambu oge hayang nyaho. Abah, Ambu, eta teh Kang Mamat sareng Kang Udin. Ahmad ngawalon kana pananya indung bapana. Bari terus ngadeuketan kasih godeg jeung kasih gojin anu jongjon teu usik-usik acan. Terus ku Ahmad duanana dihudangkeun. Teu lila nya terus carengkat geek dariuk bari molohok. Nya sakedapan mah kalang haruleng jiga nama pangacian acan karumpul. Da katingalina kawas anu can jejeg. Basanip jeung si Ambu mencerong nyidik-nyidik kana rupana. Malah ngarasa heran da puguh kaayaan estuning matak pikawatireun. Beungeut si Godeg katempo raca gertihan kitu deui dada si Gojin katempo kawas tapaknya karan. Baharuk, Mamat jeung Udin, saha maranehna teh Jang? Basanip kerung da puguh poho deui lantaran sanajan salembur oge jarang pisan panggih jeung maranehna. Sareta geus lila tarang ngadenge bejana. Eta bah, Kang Mamat putra nama Iro, sareng Kang Udin putra Nabi Icah. Tuh anu bumina palih kulon geuning bah caket kebon sampu Mang Sukro. Teras mengkol kepalih katuhu jalana teh. Tah palih dinya. Oh, Mamat anakna Bah Uhe almarhum lain. Tah laras Ambu putra Bah Uhe almarhum. Tapi naha maranehna beut araya di dieu Ujang. Jeung deui naha kunaon maranehna teh. Eta geuning merenang tatu anu jiga kitu. Ceuk si Ambu bari melong kanuduan anu keur pating polohok. Nyadu kari kunaon-naonna mah Ambu margi abdi oge teu acan terang. Lamun kitu mah tong waka diajak ngomong atuh Jang. Jika ditu geura mawa cai ti dapur terus mere nginum. Nya jigana mah pangacian acan karumpul duanana oge. Teu geuning kalah pating polohok siga teu sadar. Mangga bah, mangga. Kojeng Kang Ahmad ka dapur maksudna mah rek mawa cai. Teu lila geus balik deui bari ngajingjing teko jeung gelasna. Curulung nyicikeun cai 2 gelas sor diasongkeun ka si Godeg jeung ka si Gojin anu keur ngaharuleng bari pulahak polohok. Kang Mamat, Kang Udin, sok geura ieu cai heula. Si Godeg jeung si Gojin bareng ngareret. Gap kana gelas katempo leungeunna rada ngageter kawas anu lilinieun. Regot cai teh diinum meni ngaleklek kawas anu keur hanaang. Teu lila oge beak. Sanggeus kitu renghap tuanana narik napas panjang terus silih reret. Geus kitu melong ka Bahsanip jeung Ambu Sumina. Kitu deui ka Ahmad anu keur dariuk hareupeun maranehna. Jang Mamat, Jang Udin, kumaha Ujang duaan geus areling? Bahsanip tumanya bari neuteup kana beungeut si Godeg anu raca geretihan. Emut abdi mah Bapak. Si Godeg ngawalon sok sanajan sorana rada ngageter. Tapi ayeuna mah manehna geus mimiti sadar sarta inget kana sagala rupa anu karandapan. Hanya syukur atuh ari geus eling mah. Kumaha ari Ujang geus eling? Bahsanip nanya deui bari ngareret ka si Gojin. Sami abdi oge Bapak emut. Ya alhamdulillah atuh ari kitu mah Ujang duaan ayeuna geus sadar. Jang, cing ka ditu mawa cai bersih lamun aya mah cai herang anu haraneut keneh. Keur eta ngumbah tatuna. Terus engke urang ubaran karunya atuh ulah diantep watir nempoda oge. Mangga bah keun atuh urang naeur heula cai mah. Ceuk Ahmad bari ngaleos ka dapur, gur mirun seuneu terus naeur cai kana seeng. Teu lila antarana cai teh geus asak sarta diwadahan kana baskom. Samalah sakalian mawa lamak bersih, tuluy dibawa ka tengah imah. Nya atuh tatu si Godeg jeung si Gojin teh dikumbah nepi ka bersih di ubaran sabisa-bisa ku Bahsanip. Dibantuan ku Ahmad anakna.
Tetela mitra, Mbah Sanip jeung Ahmad mah sanajan kawilang jalma anu kahirupana sederhana, samalah mindeng menang panghina ti jalma sejen, tapi ari kana mere pitulung mah esturing matak picontoeun batur. Sabab dina ngubarana teh dibarengan ku rasa ikhlas ridho lillahi ta'ala. Teu pernah milih-milih jalma, matak teu heran Mbah Sanip jeung Ahmad menikat sida tulaten dina nulungana teh. Gancangna carita mitra, sagala rupana geus rengse. Si Godeg jeung si Gojin tatuna geus diubaran samalah sor ku si Ambu Suminah disuguhan cai kopi anu ngebul keneh. Nya puguh duanana ka Cidara tauheun. Kayaan alam harita beuki jempling samalah wanci geus liwat di tengah peuting. Awak karasa beuki tiis meuni nyelecep kana awak. Di luareun imah kadenge sora sasatuan leutik anu ilahareang di sarada patembalan. Bentang-bentang baranang di awang-awang pating karetit mata kuaas. Jang Mamat, Jang Udin, da ayeuna mah geus salse, cing sok caritakeun naha kajadian naon anu geus karandapan ku Ujang duaan teh. Mbah Sanip tumanya ka si Godeg jeung ka si Gojin anu kaayaana katempo geus rada garetihan deui teu sepakawas tadi. Sarta tatuna oge geus teu pati nyeri teuing. Meunang pananya sarupa kitu ti Mbah Sanip duanana silih reret. Tapi kulantaran tadi geus rumasa ditulungan, akhirna mah barabat si Godeg ngadadarkeun deui kajadian anu tadi karandapan ku maranehna duaan. Timimiti datang ka garduh ronda nepi ka mangsa harita sakabehna oge ditetek eueuh anu kaliwat. Nya teu lila antarana. Si Godeg geus rengse medar caritana. Sarta ditungtungan ku sumengir lantaran tatu anu aya dina beungeutna karasa peurih. Samalah tarangna anu tadi tidagor oge karasa nyeri. Da puguh meuni bocok urut tidagor kana batu. Tah kitu bapa anu karandapan ku abdi duaan teh. Si Godeg mungkas caritana bari melong ka Mbah Sanip anu katempo meuni olohok ngembang kadu. Nya kitu deui si Ambu jeung Jang Ahmad oge sarua. Sajongjongan mah kalah ngaharuleng da puguh asa kurang percaya lamun teu ningali ku panon sorangan mah. Tapi da Ahmad oge tadi nyaksian basa jurig hulu kakalayangan sarta ngadeuketan malah nepi ka terus lumpat ngabecir asup ka jero imah. Oloh nepi ka kitu nalalakon anu karandapan ku Ujang duaan teh. Lamun kitu mah mata keram jeung matak sieun atuh. Ceuk Mbah Sanip bari ungut-ungutan. Ari Ambu Suminah jeung Ahmad harita jempe bae teu cacarita. Tapi sanajan kitu marilu ngabandungan. Semuhun Bapa leres puguh oge. Matak sieun samalima tos 2 kali diudag-udag ku si jurig hulu sareng si jurig buntung teh. Oloh baru geus 2 kali kituna teh. Leres Bapa kitu. Malih ti payun mah abdi duaan kantos dugi ka teh kejemur ka balong paici harita teh. Sakujur awak nepi ka lamokot ku leutak. Si Gojin teu asa-asa nyaritakeun deui kajadian teh heula anu geus karandapan dina mangsa balik tahlilan ti imah Juragan Subrata. Tapi naha si jurig hulu teh make jeung tuluy ngudag-ngudag. Nah Ujang duaan boga salah kitu ka maranehna atawa kumaha? Ceuk Ambu Suminah milu nimbrung. Ari si Gojin meunang pananya kitu teh kalah ngahuleng. Sabab manehna oge masih kene bingung tapi dina jero hatena mah duanana geus baroga sangkaan. Lamun jurig hulu anu ngudag ka maranehna teh tayalian ti jurigna Utari anu dibinasa ku Darja sarta moal salah lamun ayeuna rek malespati ka maranehna. Da puguh jelas si jurig hulu teh pernah mere ancaman. Tapi si Gojin teu bisa ngajelaskeun nepi ka palebah dinya. Lantaran loba kahariwang sok sieun kanyahoan. Komo deui apan Ambu Suminah jeung Mbah Sanip teh indung bapana Utari. Nya atuh harita ukur jempe bae teu bisa ngajawab. Ujang, kunaon kalah ngaharuleng? Nurutkeun pamikiran Bapa anu bieu ditanyakeun ku si Ambu teh aya benerna. Nah Ujang teh boga kasalahan naon ka maranehna?
Da atuh asa piraku ari weuh cukang lantaran mah beut aya jurig udag-udag ka ujang duaan. Beut asa mustahil ngadengeuna oge. Ceuk Bah Sanip bari neuteub seukeut kanu duaan bangun anu hayang nyaho kana eusi hatena. Nya puguh tumerapna ka si Godeg jeung si Gojin jadi samarampa. Katu bapak. Dari paraosan abdi mah teu pernah gaduh salah ka si jurig hulu teh. Margi da teu wau sareng manehna. Tapi mata keran teu pupuguh ngadon gudag-gudag ka abdi duaan. Tak kitu Abah ambu. Si Gojin ngawalon sabisa-bisa nyumputkeun semu pikeun nutupan eusi hate. Sabab lamun lalaura dina ngajawabna sok sieun matak nyurigakeun. Ai matak aneh Atuh ari kitu mah teu gugur teu angin make di udag-udag jurig. Nah naon maksudna atuh nya? Ceuk Bah Sanip terus ngaharuleng bangun anu keur mikir. Keun bae teu kudu jadi pamikiran atuh Abah. Anu penting mah Jang Mamat jeung Jang Udin ayeuna geus salamat. Nya sugan bae atuh moal aya di kajadian anu sarupa kitu. Ceuk si Ambu bari ngareret kanu duaan. Tah mun leres kitu ambu. Anu penting bah si jurig hulu teh teu teras gudag-gudag deui ka abdi duaan. Ceuk si Godeg ngawalon kana caritan Ambu Sumbina. Barigap kana gelas cai kopi terus regot diinum saeutik-saeutik. Karasa meni nikmat da puguh nginumna dina kayaan peuting anu keur meujeuna tiris. Ya moga-moga bae atuh kitu. Ujang, Hari tadi hidup nempo kana bungkeleukanana. Nah jiga kumaha di si jurig hulu teh? Tanya Bah Sanip bari ngareret ka Ahmad. Kan tenan Abah. Tadi abdi ningali kana bungkeleukana. Nya ari rurupana mah kacida matak pikasieun. Moal lepat rupina eta teh jurig hulu anu kaluar ti jero talaga. Matak tadi teh abdi oge lumpat. Margi teu wasa dikedah nempo anu kitu mah. Paripaosna mah mending gelut ngalawan garong. Dari pendak sareng jurig hulu mah apok matak inggiapeun. Ceuk Ahmad ngomongna ditungtungan ku seuri sabab sanajan nya oge Ahmad bisa ilmu pencasilat. Tapi dari kudu ngalawan jurig mah teu wani. Dari jurig mah lain lawaneun atuh. Tapi ari biasana anu ngaran jurig mah tara aya anu nepi ka kitu. Paling oge ukur nyingsieunan malah asa can pernah ngadenge aya jurig mayahan jelema. Tapi naha anu ieu mah jurig teh beda kawas anu hayang nyelakakeun ka manusa. Ceuk Bah Sanip kacida ngarasa heran. Samalah dina hatena jadi timbul rupa-rupa pertanyaan anu acan bisa kajawab. Geus lah Abah, tong hayo bae ngomongkeun jurig. Sieun kami mah kumaha lamun engke manehna datang deui ka dieu kawas tadi. Ceuk si Ambu nyare ka Bah Sanip sangkan ulah nyaritakeun deui pasoalan eta. Da puguh sieun sok inggis si jurig hulu nganjang ka imahna. Leres Abah tos teu kedah nyarioskeun deui anu kitu. Sieun abdi oge mending ngobrol anu sanesna bae ayeuna mah. Nya geus atuh tong diomongkeun deui ari sieun mah. Tapi kumaha nya ari nasibna si Duloh jeung Kang Usman? Ahmad ras inget ka si Duloh jeung Usman anu ceuk nurutkeun caritaan si Godeg jeung si Gojin mah sarua kabagian ngaronda dina peuting eta. Aduh, nya kumaha atuh nya nasib baranehna. Si Godeg manehna asa kaingetan. Sabab tadi teh indit ngaronda babarengan, tapi ayeuna jadi papisahan sareta teu nyaho naon anu karandapan ku baturna. Jika nama maranehna mah geus baralik ka imahna, lantaran lompat ti heula apan tadi teh. Nya moga-moga we atuh salameun bi ka kawas urang nasibna. Apan urang mah meuni sakieu ripuhna. Ceuk si Gojin bari ret kana awakna raca tapakuku jeung bincurangna anu daradas. Jin jika nama geus rek janari ieu teh. Kumaha lamun urang balik we atuh ayeuna mah kawasna geus aman kaayaan teh. Si Godeg ngajak balik ka si Gojin da puguh manehna geus ngarasa tunduh. Sajabat kitu awakna ngarasa capek jeung nyarari. Nya hayu ari rek balik mah tapi naha moal aya nanaon deui di jalan. Tembal si Gojin bangun anu ngarasa hariwang. Ya moga-moga we atuh moal aya nanaon deui ari Gusti Janari bah. Nya hayu atuh. Abah ambu kitu deui ka Jang Ahmad.
Abdi duaan teh ayeuna mah bade permios. Atur nuhun kana sagala rupi kasayana. Wire salira abah sakula wargi parantos kersa nulungan kasim kuring duaan. Anu wengi ieu nuju kengeng kesusahan. Ceuk si Godeg harita amitan kabah sanip sakula warga sarta maranehna teu poho nganuhunkeun kana pitulungna. Oh, jadi Jang Mamat jeung Jang Udin teh rek balik. Nah, hamani buru-buru teuing geus we atuh ngarendong di dieu. Ceuk Bah Sanip bari melong ka si Godeg jeung ka si Gojin. Aduh, hatur nuhun abah, nanging abdi duaan teh tos seueur teuing ngarepotkeun. Sarengna doi da ayeuna mah rupina kaayaan tos aman. Ya bade permios we atuh abdi teh. Ya teu nanaon sok bae atuh ade keukeuh mah ujang duaan rek baralik. Jeung deui memang nya waktu teh geus maju ka janari, ieu teh ayam jago oge tah. Geus kadenge aya anu disada sakali. Sumuhun leres abah mangga atuh dikantun. Sumuhun abah ambu mangga dikantun linggih. Sok kaditu kade ujang duaan kudu cing hati-hati di jalan. Jang Ahmad, ayunya. Ya mangga Kang. Song si Godeg jeung si Gojin ngajak sasalaman ka sararea. Sarta ditampanan. Geus kitu mah terus juru tarurun kaburuan. Kenceling indi trek balik ka imahna. Ari Bah Sanip sakula warga saenggeus anu duaan arindit. Sakabehna oge teu bari sasare deui. Da puguh jadi leungit pitunduheun. Nya akhirna mah prung bae tiluana ngarobrol ngaler ngidul. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu. Dur kadenge sora bedug ditakol di masjid. Dituturkeun ku haleuangna sora jalma nu azan. Estu mata kuaas. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.